Duh, araya uhnya si mama teh lagi yang saya pisan deh aduh bisa jenis pareres. Aing sudah aya lah kang tadi we na. Aduh, si Neng teh ieu can mandian, ya kana motor kieu. Lain mandian, budak. Mandian budak teh. Aduh. Tukang kredit kita aing mah. Tukang kredit. Ada kan? Nah, jemput. Jemput. Oh, wah, bejaknya. Duh, ayam res mama teh nama euy lah, pisan tutana itu. Rumpul lah. Ya, enak. Nonton aing lah. Assalamualaikum. Mi, ari mah ieu teh aya teh? Teu aya dah, duka ka mana ting? Kan tadi mencegah aya ya. Ngumput meureun. Biasana eta rumput-rumput wae. Duh, nih teh musingkeun kan. Ini itu wae. Nyumput wae lah. Oh no. Yang nang tanyakeun. Kan emang aing tukang kredit teh. Aing mau ngumput teh bener. Bener. Mai ke mana? Tukang kredit mai gitu. Apa dulu ah? Oke, lu siap. Mang Sima tuh Simra juga. mana ya guys? Bon beh mana? Oh lewat lonteang lah kabeh itu sugan aya. Kesal dah ini teh nyumput di nyumput di ayeuna sama bon aja peangan mana ya? Mana ya? Tangkap gedang ah. Duh, itu gitu si mama teh. Kan naik ke tanggal gedang. Nah, aman ini mah. Aduh. Capek deh. Aing makan aku nih ngumpet. Iya, makan apa kita? Bedong, ada ngayur. Ayo buru turun lah mak. Asaun. Iya kumaha yuk hutang teh ieu. Utang naon? Terus hutang lah turun lah deh. Jangan kata lama eueuh. Kadang turun. Aing mah. Maka lama hari buka hutang teh bayar ulah nyumput lah kapan. Aing berbutuh. Kadang mana jak ngayur. Barudak lagi nyumput cenah. Barudak mah aing waduh. Aslina tadi pagi cuma barudak lompat cenah ka kebon ke. Senang lain naon budak mah. Cangking nih. Lah. Ieu urang rek balik yeuh. Mata mah ulah nyumput wae bayar hutang teh. Paling ngumpet mana gedeng yang sayur. Emang barang asik nanti hutang teh. Oh iya tinggal kita aja kumaha. Mana? Tah yeuh. Mana? Tahan dia yeuh. Tangis lah kumaha lah. 800.000 nih gede. Oh mata mah bayar mah. Agak mah itu jual loncat.